Astagfirullahaladzim, Nadia. Mana mangan hayo we telat. Kita aro nanti latihan 3 hari. Mana teh niat sih? Ieu tah pamentasan. Ya maaf atuh Aldo, aku teh bener-bener ada urusan yang gak bisa ditinggal. Dan udah aku bilang berapa kali, jangan ubah naskah tanpa izin. Ini udah di luar konsep yang aku buat. Bawel duduk. Udah bakal ngaberes salit informasi ya. Nah, arurang teh bakal boga anggota baru nu bakal asup karena pamentasan arurang. Sok. Sampurasun. Sampai. Kepangkeun abdi Bayu, mulai dinten ayeuna abdi bakal jadi bagian implementasan. Mohon bantuan sadayana. Hari mana Aldo culudur siapa? Tong loba hareureuy marane mah. Ayo, lanjutkeun latihanna. Iya. Nadia, mana teh naon? Eta saha? Usah sah oge ah. Sumpah bieu mah jelema ieu. Dah cukup. Eueuh naon di ditu nya. Arurang ayeuna lanjut latihan. Dok, mana sebagai leader kudu nanya situasi dok. Geus moal balik ieu mah latihan lagi. Betul, bioge si Nadia rek kena properti. Gitu mah. Udah, kita sudahi aja latihan hari ini. Balik. Sadar gak sih semenjak kejadian kemarin jadi ngerasa batinnya sarua abdi oge ngerasain janggal. Don't talk nentente. Ya udah. Kamari mah ngan kenal teh biasa. Bener, tapi tempo atuh poe ieu loba nu teu datang da kejadian kamari sarba urang mah. Anjir lah. Kunaon poe ieu teh teu arasup sih? Padahal teh geus mepet latihan teh arurang teh. Wajar lah. Wajar ti mana? Nya ieu teh geus mepet. Ieu teh geus hamin baraha coba. Mana yang nutup mikirkan perasaan arurang? Kamari urang hampir cilaka. Urang teh geus ngajieun ieu salancar mungkin. Tapi maraneh teh da sangeunana. Teu ningali konsep. Arurang hayu di dieu. Aldo sareng nu lainna ka mana? Hayu urang teh aman. Nah. Production crate.